Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waridun nafsani wasyaitani lan utawi kang tumeka kang bangsa nafsu lan kang bangsa syaitan iku tagibul qasawa iring-iringan uing warid pekras ati wal fadahati lan memeleh wa takabburu lan sombong wa saulatulan gumedekene ala nasi ngatasé manusia marah warrobatu fid dunya lan demening dalam dunia wa jalan kagungan wa gairul lan liana mangkono gabah minal akhlaqi yani masaking birang-birang budi pekerti kang dan celak fil hikami wa fil hikami. Warid ayat 2 ayat warid rabbani ayat warid nafsani. Sakumaha colekan jeung toelan ayat 2 ayat toelan malaikat ayat toelan setan di hate urang teh dihuni kudua di luhurna hiji malaikat nomor kedua setan. Malaikat tutumpakanna adalah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah. Setan tutumpakanana nafsul lawamah jeung nafsul ammaratu bisu. Dua di dia setan teh. Isuk-isuk per minggu setan Noel. Aji. Aji. Cek setan. Ulah bisnis. Bisnis. Minggu ya minggu. Cek malaikat cek malaikat. Ngaji kesempatan orang cek setan ngora kene suka juga ngaji duit boga kendaraan ayah babaturan lo Bandung SMS puncak cek malaikat masih mending ngaji cek setan ke geus ada kolot ngaji mah tapi pakaian jelema kolot lain budak ngorakos gitu komo orang mah PNS liburan dong masa PNS ngaji ketinggalan zaman yang begitu matu mendingan ke puncak murah di itu nyewa kamar murah ceweknya loba di itu Masya Allah Cianjuran Sukabumian Kerawang ngaya malah di Brebes ya udah ngaya ya kering dua orang teh main ngaji sia ngaganggu aing menang ta malaikat di Cikupa naik motor datang ke terep ting tang ting tong saya biasa aja ditunggu di Citra saya sendiri mas terkuat jana balik kiri balik babaturan nanya kemana kadia heula terus aja terus maka dia heula kabai ke babaturan ke mana ya lain gaji janji setik ya tenang ka Citra ya Allah horenganan ditunggu ku kenalan baru Masya Allah jurig nu menang setan emprak orang teka rasa dikitu-kitu tiap hari tiap poe itu teh Allahu Akbar malaikat ngaudangkeun udang Allahu Akbar subuh cek malaikat udang wajib salatu khairum minan naum cek setan kebal kene ti azan mah ngangel ke azan kumat malah sok wiridan heula imamna lumayan saparapat ge SD cek malaikat sok teu kaburu ge
sageudeung sabira wudu tas wudu ka masjid deukeut mah kaburu SD merongkol helangan salatu khairum minan naum bohong ngeunahan HS dari guk deui dina hate mah ke sageudeung beng teh de kuda urang jam 7 mah setan hidup juara ke-1 laporannya nak babaturana wahai para rekan-rekan setan saya telah mengganggu dan menggoda Kipulan dan rumahnya dekat masjid berhasil kumaha keberhasilan anak ku aing dibisikan sakedeung SD jemal kebel lumayan saparapat jam ge sakabeureung nungguan imam lumayan ternyata ku aing terus ditiupan matana udang jam 7 mantap diberi penghargaan ku babaturanana sebuah ekstasi Masya Allah terus kos gitu beta di hati urang teh udah lo ngaji Minhajul Abidin ngaji Ihya bakal kapanggih kos gitu tah ya Allah naye wal waridun nafsan ari sorotan nu datang kana nafsu warid nafsi jeung syaitan eta nyorot ka hate urang anu bakal ngepek efekna bakal kosawah teu asa teh bakal fadohah memeleh bakal takabur bakal sombong terhadap manusia nganggap letik cinta terhadap dunia cinta karena keagungan jeung lain-lain ti eta minal akhlaqi dzamimah tina akhlak-akhlak anu tercela ialah bisikan setan jadi nur nafsani cahaya ngan bangsa nafsani ai tadi mah nur rabbani ima zulmani ngaranna zulmani teh bangsa poek bangsa peteng teu nyambung ke bakalna urang anu kasorot ku nur rabbani leuletikanana urang resep ka kiai urang resep ka pangajian urang mah bendu ka bangsa hiburan-hiburan urang bendu ka bangsa permaksiatan lantaran aya nur rabbani waridur rabbani di lain sisi babaturan urang nu can kasorot ku nur rabbani nur zulmani nafsani ieu teh setoni teresep ka pangajian benci ka kiai cintana ka hiburan-hiburan nyanyian-nyanyian resepna ka bangsa kitu zulmani lamun kabar nyana pemimpinna naik klub nyana pemimpinna mun bangsa urusan perorkesan nyana lamun aya nu hajat nyana nu digerokeun coba ya hajat supaya rame itu gampang hayang rame mah dana nu aya sabaraha dana nu aya lamun gede omai rama mantap geus wah tomong geus pokona rame urang rada leutik adeuna Mansur S geus paeh teh hirup keneh nya teh jelema terus kabelah dieuna lamun leutik lah atuh geus organ tunggal bae geus sarua-sarua keneh kos kitu keneh geus aing geus nu ngadatangkeunna tenang kurang saeutik disumbang ku aing waduh jariah beruntunyana tah sial jasa teh di jadi urang ge ya sapopoe teh kudu hese-hese milih jelema ngabaturna sok jeung saha ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta ngemantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui di dunia kos kitu bae ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urangna aya nyambung ketika nyana encan aya robanian aya ge setoni jeung nafsani ngahijina jeung nu kos kitu deui ngomongna ge ulah kajing si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah ke kumang ke bae teu daekeun samobil rejeung teh teu daekeun teu betah kunaon teh ngobrolna kurang bae so jasa ngobrolna kos kitu malu jadi teu betah mal betah
Moal betaheun nya mau bangsa ngobrol jeung nu kos gitu deh buka kacana euy itu susuna gedenya di mobil teh ngobrol kos gitu sial jasa tah ya sapapajan jalan teh ngobrol gitu bae nyambung nyana ketika nyana ngahiji jeung anu resep ka Allah nyana kesangan nyana nu mantap kesangan teu jarambung ngobrol karena itu jasa segala ngomong surga segala ngomong fadilah segala ganjaran sebel yang ngomongna nah teu para rugu teman zaman nu bakal atuh bae nu kuari bae dongeng-dongeng teh ala lakur tapi lamun jana jeung bangsana mah ngobrolkeun di nightclub ngobrolkeun di bar ngobrolkeun di puncak ngobrolkeun di hotel dan lain sebagainya salin ganti awewe masya Allah kerasana nu kieu mah dalit nu kieu aya dalitan segala ngobrol gitu masyaallah jeung mah teh akur sangkilang diajak ke sa mobil teh urang ka dieu mobil mal kalau mah jeung anu bae teu nyambung di jero mobil teu nyambung teu betah aya jeung nu teu nyambung mah teu moal betah tadi duniana nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui bahasa Tuan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui moal bisa embe ngahiji jeung kotok moal bisa kotok teh eta teh bahasa Bandung lemes eta kotok aduh mesti di Tangerang mah kos gitu piceun tah tai hayam kan lemes eta kadengna kurang dahayu naon daging kotok ai ka daging kotok ai ka taina hayam pan blon eta aya ge tai kotok daging hayam ieu mah teu balik aduh eta masyaallah tai hayam ku gede-gede teng piceun lemes ai giliran daging kotok blon jasa masyaallah ai nu teu kudu dilemeskeun ulah nuju naon bi ngauah uih dinten rangginang jeuh atuh di Bandung ya jeung moal anu kitu aya ngauah uih dinten rangginang cek jana apa ngabolak-balik berarti ngauah uih poe rangginang berarti dinten rangginang atuh di Bandung lagi seserian kos dek ngajajab haji bade ka mana bade ngajajab haji ka mana Pondok Ageng ieu Pondok Ageng atuh teh mah ngaran pondok gede bae teh bisa di Ageng-Ageng atuh setempelna ge moal aya Pondok Ageng pondok gede eta mah teu bisa dilemeskeun blon dasar urang sepatan pondok gede bae teu bisa dilemeskeun Pondok Ageng dasar orang lembur ngayeye waridun nafsani wasyaitani bakal aya kosawa bakal aya teuas hate lantaran aya setan membisiki nafsu ditumpakan ku setan kendaraan setan adalah nafsu terus begitu sate beki fadoha beki takabur beki pelit beki sombong beki cinta karena dunia perhitungan anak rapet biasa sia sabaraha duit cepecak setan teh boga bebenangan ieu 500.000 sebulan 10 ke 5 juta berarti 15 juta ieu sia sok dari ka masjid mere berarti angel gak beli mobil ulah waka kan geus beli mobil cakara kayak mah heula antepkeun bae urusan batur tau masjid mah ulah waka sia ulah ka peduli lanan izin bendeukeut ka masjid lah ulah isin miskin sia isin mah geus bandingan hayu bae geus ka beli mobil geus ka beli tanah kakak dari ya heuh nya aduh itu nanaonan masjid bataman wallah kayak jadi lain ku sia ge aya sih mah geus teu kudu sia mah urusanna paling neuleul we ka masih ulah waka heulanan engke coceng teh sia aturan ka beuli mobil teh angel aing mah sakadar nganasehatan aing nurut sia ka aing hebat jasa teh setan wa inna laminan nasihin aing mah sakadar nganasehatan we ka sia yang sugih sebab hese nangan dunia boro-boro nu halal nu haram ge hese
enggak cuma tak saya ngeridik kan yang sugih atuh bari dipakai jariah tuh angel enggak sulawaka cak aing mah cak setan teh ulawaka inget-inget ka bangsa nu karar itu sia mah sia bae heulanan hayu bae heulanan ulawaka geus kege umur mah bakal panjang isi mah ora keneh geus kakolotnakeun kakarak tobat teh Allah mah maha ghafur Allah mah maha rohim ya teu mah percaya bae aing pan geus profesional aing mah ngasehatan ka sia geus tuh nu geus ge loba jariah angel ka sugih tah terus bae kurang diheunya tuh enggak ulawaka kudu sok ngahiji kana kos kitu ngaji ulawaka ulah ngaji engke sia nyaho ka haram nyaho ka halal engke ribet engke lah cek aing mendingan hayu bae langan sia bae engke sia loba nu geus gaji ge tuh eureun man koprokna engke saha ieu nu jadi pemimpin koprok eta warid syaiton teh kos kitu jadi nyana teh ngobrol teh jeung setan tan nu mantap komponen awak urang teh geus lengkap berbagai latifah lelembutan anak dina hiji lelembutan anak teh aya anak buahna sakumaha nu kamari kumaha mencetna jeung kumaha nu datangna dipencet ku urang latifatul qalbi nafsul lawamah bakal timbul dipencet ku urang nafsul ammaratu bisu nama latifatun nafsi bakal kalaluar al bukhru al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al godob bangsa nu teu bareres kabeh namun urang mencetna ka dia latifatus sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nah kakarak mararantep jadi komponenna geus lengkap di awak urang tinggal kumaha mencetna urang tak iya nganyahokeun paranti mencet ka mana supaya mantep ya awak orang ngaji ngaranna geus kaya ngaji model kieu urang nganyahokeun bab syariat kesakapeung waktu ayat torekatan model kuari bag-baganana kakarak ilmu doang ieu mah diteundeun di otak urang adapun urang dek makena ieu mah biasa bae mah enggak bae jeung kudu tetapi aya nu khusus make perjalanan beat ieu ngaranna thariqah di samping ieu kakuduan ieu laranganana ieu kudu dilagawean ieu laranganana geus jadi engke jelas oh ieu keur naon kitu ngaranna suluk oh ieu mah kasakadar nyaho oh iya mak takanyahoan jadi lantaran KBG aya saksi anu menyatakan iya mah polisi saksina naon deuleu bajuna ku sia ieu abri gunana lorengna deuleu ku sia tah ku sia ieu mah PNS emang kunaon gitu deuleu kenongna tah ku sia kenong da deuleu ieu mah jawara gunana emang bajuna hideung-hideung kajawan bae ta eta teh saksi-saksi secara zahir kuari saksi nyata jawara tamah posisinya nyaho jawara yes pokoknya nyaho bae henteu lah aing yang nyaho lah nu mantek sia ngajawarakeun kunaon kieu aing kemarin nonton golek nyana aya di hareupeun panggung Mama Wasinden aing nonton deui keliningan di ditu nyana aya deui Mama Wasinden malah ngibing jeung sinden malah mah duit diaur-aur kunyana aju aing deuleu di bojong aya orkes nyana didinya mamawa biduan berarti kan jawara cek urang atuh saruana jeung ente ulah gitu ente macam-macam bae saruana berarti kan tah jadi eta teh dalil bahwa eta teh dunia nyana kos kitu tapi lamun urang eta mah santri pan emang kunaon kitu nyaho santri ustad kajen kumaha kanyahoana di mana sia waktu aya kiai anu kapanggih ku aing ge nya waktu pengajian di anu kapanggih ku aing waktu eukeur santunan yatim piatu kapanggih ku aing berarti dunia nyana di dinya eta dalil situ aing mah bingung emang kunaon kitu ngaji aya ajo orkes aya aing ge bingung ge kana teh di wayang ayahnya nama atuh di muludan ayah aing bingung kalau tuh bisa ngahukuman aing nya nama geus lah pokona mah serba aya bae geus kunaon mah asalna malaikat ge bingung kan eta iya ya waridul labsani jadi kayaoan
kanyawa nu mantak al arwah junudun mujannadah, ruh teh bagaikan tentara kompi-kompi. urang tepuguh teu karu diajak ku Pak Anu embung, kurang asa teu nyambung jeung anu tukang koprok embung teu nyambung kajian kuku bahage. Kula pernah nguruskeun hiji masalah ka Jakarta, kulantaran ieu mah perlu jeung jawara. Berarti kan kudu make jawara nu nyaho. Ayalah jawara diangkut dipasa mobil kurang jawara. Terus berangkat ke Jakarta. Lantaran kudu make jawara ieu mah. Nyana di mobil ngomongna kos kitu bae. Sakina kiai. Sanajan kuku bagi ai kapae mah inget bae jeung nyana. Jadi itu bagus sebenarnya itu. Jeung sanajan kos kieu ge jeung persiapan pae mah geus aya. Naon tuh? Duit geus aya di bank sekian juta eta teh di mana kula pae anak geus sebejaan teh teh ngeureun cokot bae. Jadi geus kitu bae jadi kesadaran kuku mah tetep inget ka pae mah. Segula teh teh keur mama sinda inget keur mama sinda naon sakeun lain deui. Terus bae kuku dipancing-pancing si kira-kira ieu geus sabaraha sinden anu kungsi di babok. Kieu sok ngomong kitu cakana teh. Terus bae kuku dipancing-pancing murudul nyana. Asana geus teu kawadahan cenah kiai. Karawang, Subang, Soba jasa lah sakian. Eta sisa kadar dibawa bae apa dinikmati. Lah, ya sok kitu sok. Eta terus bae ngobrol dunianya na betaheun nya diajak ngobrol kitu mah ngan urang rugi. Kajen geus aing poe merugi lah cak ieu. Nya kayaknya hobe ngobrolannya nah atuh merudul. Aing mah ngai sok ka Karawang jeung saha. Eta si anu jadi nyaho pan tuh. Si anu. Teh duitna ti mana? Atuh jual sawah saknya teh. Jual bawa geus eta. Lamun geus eueuh atuh mentak anak buah saya teuing saknya teh. Kuari geus beak meureun, beak saknya tanah. Ajo itu nu di imah drog boga naon kuru mah saknya teh. Ngobrol macem-macem segala ngobrol judi. Segala tah. Urang kudu bisa jeung nyana nyambung padahal hate urang teu betah urang ngobrol kos kitu. Nyana lamun diajak ngobrol tahajud, duha bisa-bisa eureun di jalan. Eureun. Mal terus aing. Bisa ditol eureun nyana. Geus ah, kiai bae geus ka ditu puyeng aing segala tahajud segala duha. Lain duniana nyaritakeun kos itu teu nyambung. Urang we ngobrol lalaunan dia bawa ka deja, oh teu nyambung lain berarti arahna. Kudu ngobrol ieu bae. Tajunudun mujannadah teu betah. Sakira-kira urang naik mobil deui jeung nyana teu betah. Ieu kakarek datang ke Jakarta geus paranas banget. Waktu imah lamun ka Surabaya mah bisa paeh di jalan urang. Ngobrol kos karari itu teu betah. Tah, jadi lamun lain jeung anu nyambung mah teu betah. Mobil, naik segala rupa, nu mantak nyana ge embungeun jeung urang. Embungeun nyana bae, baris nyana bae deui ngobrol teh. Sebab jeung urang teu nyambung. Tete keur carita di dunia, di akhirat ge kos kitu sabandera. Bandera koprok atuh jeung koprok deui. Bandera atuh sabandera tadu mantek sing hade di alam dunia kuari urang keur milih bandera. Ngahiji urang jeung saha di dunia, ngahiji jeung si eta di akhirat ge jeung si eta deui. Nailah waridun nafsani wasyaitani. Terus membisiki ka urang supaya sombong, supaya takabur, supaya tolak cangkeng dina ceuli dan lain sebagainya. Kasimpulanana tah ieu di hate urang teh aya dua pembisik, hiji malaikat nu hiji adalah setan. Tutumpakanana geus jelas waridna aya dua, aya waridur rabbani, aya waridur syaitani. Urang ngaji kos kieu hanya sekedar mengetahui engke urang introspeksi jang di imah begitu nonton TV warid naon ya asana ya Rabbani teh syaitani je aing blon atuh ya aing pareungan lah TV ganti kuno gede lah gajeroan lah tuh tawakos dia selalu bahkan orang lamun geus terus ngurusan rohani emang orang ngobrol ieu urang ngobrol tah seakan-akan urang ngobrol jeung Gusti Allah seakan-akan mantap Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya min dunyakum tilu dunia maneh nu dipake karesep ku kaula padahal Kangjeng Nabi teh raja zuhud lamun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngambe aambean geus bueuh mah ngambe minyak ngambe kadaharan embungeun geus kieu bae ta Kangjeng Nabi Isa bah lamun ditanya kunaon ya Rasulullah
kok bisa gitu iya dunia cek yana kula mah boro-boro ngadahar menikmati ngambeun lagi geus embung ku zuhud-zuhudna Kangjeng Nabi Isa raja zuhud tapi dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi rajaan Kangjeng Nabi zuhudna tapi aya dunia nu dipake karesep ku Kangjeng Nabi hiji atib kedua an-nisa katilu qurratu aini bis salat tah kok bisa kos kitu pan ngambe minyak teh dunia lantaran dititah ku Gusti Allah lain urusan umba-ambeuna urusan titahan ti Gusti Allah kitu kene awewe secara manusiawi memang resep tetapi Kangjeng Nabi mah geus eueuh nafsuna eta mah dititah ku Gusti Allah kawin anu lantaran neut nyieun syariat lamun Kangjeng Nabi nyareatkeun kawin Kangjeng Nabi nah teu kawin ge kumaha nah gitulah mantak nomor katiluna wa qurratu aini fi salat jadi pangbubunga hate dina salat emang kunaon gitu ketika salat asa ngobrol jeung Gusti Allah bisa unjukan ka Gusti Allah bisa menyatu jeung Gusti Allah nikmat jasa ieu kabeh dunia ieu kabeh makhluk ieu kabeh nafsu kabeh eueuh nu ayangan Allah jadi keur salat teh keur ngobrol jeung Allah munajat melalui salat tak engke ahli-ahli Allah makos kitu selalu ngobrol teh kos jeung Allah bae nah nu mantak timbullah ilham geus lamun urang mah anu henteu pernah ngobrol jeung Allah bahasa ngobrol eta keur disompralkeun artina bisikan-bisikan naluri lantaran urang terus ka Allah atuh urang teh jeung Allah Allah ka urang ka Allah geus engkena ilham lamun urangna teu pernah ka Allah hayal ngaranna engke bisikanna bisikan khayali setan eta mah di kuburan anu coba cokot aya keris ke di dieu ieu cak Allah banyak keris cak Allah asana bareunana cak jurig beren aing geus zikir bae ka Gusti Allah coba ge tuh aya keris kan coba keris hadiahan kurang di mana di Gunung Gede oh ya di Gunung Gede sumuh rindu ka hidup lain sembarangan lain sekeris-keris ieu teh kula nu ngancik di keris teh nu ngageuh Gunung Gede minta kopi pahit sial aja rokonan naon teu kudu lisong pahit Samsu bae ieu mah jin modern ieu mah hayang Samsu kieu mah tuh ya biasana mah lisong terus beres tah eta kos kitu juri nafsani mun urang nyaritakeun robani sakitu panjangna nafsani ge mun diperinci panjang posisi-posisina toelan-toelana bisikan-bisikanana anu mantak ngubruskeun urang ka neraka jahanam naudzubillah min zalik tah nu mantak kadina wa fil hikam wallahu a'lam bissawab